Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal hamlul muqarin lan anepon utawi reuneuh al muqarinu kang ngambarengi wawakun mangka iku tab'an karna anut li ummihi kaduwe mboke hamlu amma iza wukifat anepon tatkala den wakafkeun alaihi ngatasé mauquf alaih ainun apa ain dinapin kage manfaat hosin kang tangtu kada batin kaya sato lirukubi kaduen nunggang papawaiduha mangka utawi piro-piro paedah ain mindarin saking susu wanawihi lan umpamane dar lil waqifi ku tetep kaduwe wong kang ngawakafkeun wala yajuzu lan ora wenang amatin opo ngajima amat mauqufatin kang den wakafkeun walau min waqifin lan sanajan iku tetep saking wong kang wakaf al mauqufin atawa kang den wakafan apa alaihi ngatasé kang li adami milkiha karena ora kamilike amat bal yuhadani balik taden had yakarone waqif lan mauquf alaih wa yuzawiju lan ngarabiaken ing amat kodin sopo panghulu biiznil mauqufi alaihi kalawan izin wong kang den wakafan apa alaihi ngatasé kang la lahu ora kaduwe mauquf alaih wala lil waqifi lan ora kaduwe wong kang ngawakafkeun
Ai tadi tah diadami milki hata milkihim. Tanda tenan. Milkihim mah. Oh atuh lain ka. Ieu milkihan. Milkihim mah eta nu geunaheun mah. Nya, pajinya milkihim mah. Karena orang ngamili karone wakif lan mauquf aleh. Ieu mah milki. Anu sarua aya milki aya. Pada itu mahalnya pada pacok akhirna nu mahal aja. Itu. Keur ngomong ke naon? Ijaet ngawakafkeun sapi kaki bakar. Wakafna anu mutlak teu make persyaratan naon. Mangka ki bakar nu dibere wakaf eta ngamili kana sakabeh hasil tina eta sapi. Termasuk nyaeta anakna anu anyar, hartina anyar teh reuneuhna sanggeus diwakafkeun, keur waktu diwakafkeun mah eta sapi can hamil. Kumaha ayeuna lamun reuneuhna anu pas bareng jeung waktu wakaf? Keur diwakafkeun ge keur waktu sigat wakaf geus reuneuh keur keureuneun eta sapi. Wa amal hamlul muqarinu jeung anepon ari anak sapi anu aya di jero beuteung nya. Nu aya di jero beuteung bareng keur waktu diwakafkeun, hartina keur kijaid ngawakafkeun ge eta sapi teh geus keur hamil. Ta eta anakna kamana kabawana? Bawakun maka eta anakna ge kaasupkeun wakaf. Tab'an li ummihi lantaran kabawa ku indungna. Harti wakaf teh eta anak nu eta mah teu meunang dipencit engke, teu meunang. Dialah hasilna. Ainu tadi mah tah nu kamari nu geus caritakeun eta anakna hasil tina indung eta keur waktu wakaf mah can aya hamilan encan. Keur waktu wakaf mah sanggeus wakaf tina leungeun ki bakar nu dibere wakaf kakarak eta sapi hamil ta eta mah hasil sapi meunang dipencit. Ai ieu mah ya keur waktu wakaf ge geus keur hamil. Keur waktu wakaf ge ta eta mah anakna engke kaluar teh kaasup wakaf, teu meunang dipencit, teu meunang. Nya sebatas nu kamilik hasilna wungkul. Salajengna kumaha lamun kijaid ngawakafkeun sapi teh kaki bakar. Henteu umum wakafna ditangtukeun ngalap mangpaatna. Seperti ceuk kijaid kaula wakaf ye sapi pikeun supaya ditumpakan ku ki bakar. Peragi kemana-mana. Ya. Tamun kitu amma idza uqifat alaihi ainun, adapun nalika diwakafkeun sapi ain teh kuda naon teh dari bahasana dabah dia linap in khosin keur waktu sigat wakafna ditangtukeun ngalap mangpaatna
kadabatin lirukubi seperti Kijad ngawakapkeun kuda teh sapi teh pikeun ditumpakan hungkul nu sajana kumaha eta papawa iduha mangka ari sakabeh hasil tina eta sapi mindarin cai susuna wanahwihi hasil kulit ngagarukna lil wakipi eta mah kamilik kuki jahit nu ngawakapkeun nu dibere wakaf mah sebatas numpakan doang gitu ditangtukeun tamah henteu mutlak cara kamari geus ta eta tapi kumaha lamun wakafna teh amat ai amat teh awewe beelian ayeuna mah eueuh nya ayeuna mah loba bagi awewe sewaan gitu aya beelian mah eueuh ayeuna mah nya sewaan mah nyewa mah tah ieu masalahna pan cek tadi lamun wakaf sapi anu mutlak sagala hasilna hasil pikeun anu dibere wakaf kumamun amat kijad ngawakafkeun amat kaki bakar meunang teu dijima pan mangpaat ge meunang malah leuwih ngeunah mangpaat eta mah nya ku eta cicing Mas Kadir mah nya saur di dieu walaya juju wa amatin mau kupah jeung teu meunang haram nya hukumna ngajima anak amatnya ngajima amat anu diwakafkeun walau min wakifin sanajan kijaid nu wakafkeunana haram ais diwakafkeunna wa maqufin aleh atawa kibakar dibere wakafna tetep haram naon sababna li adami milkihima lantaran aijima mah eta mah hubunganna jeung ain jeung awak amat sedengkeun awakna mah geus teu kamilik ku kijaid ge barang wakafan eta milik Allah gitu geus teu kamilik amatna mah kijaid nu ngawakafkeun geus teu ngamiliki kibakar dibere ge teu ngamiliki zat ieu amatna mah menuk nu kamilik oge kudu dibere wakaf manfaatna tanagana kitu mun gawe ka batur kuliahna eta milik nu dibere wakaf tah kitu ai jiwana mah teu kamilik teu bisa pugu enggeus kitu nya enggeus diji barang dibere ge bakar aja nafsu wae pamer ieu nya ku eta lamun teh mah eta kijaid kitu mah dibikna canggeus pas dibikeun terakhir ya karya nya dibikeun wakaf kas diwakafkeun ieu terakhir semuanya ku eta bal yuhadani balita kudu dihad nya kudu dihad ku hakim nya ku perorangan kudu dihad ku pemerintah setempat kijaid anu dibere wakaf atawa anu mere wakafnya kijaid nu mere wakaf atawa kibakar dibere wakaf kudu dihad nalika ngajima eta amat anu geus diwakafkeun kudu dihad henteu teu merdeka teu wakaf mah teu cabut eta dihad wakaf mah teu batal wakafna nganu ngaji mana kudu dihad arek anu wakafna tah nek nu dibere wakafna tah nu ngaji mana saduana sarua kudu dihad lamun dikawinkeun meunang dikawinkeun mah saha nu ngawinkeunna pan geus teu dimiliki eta mah cek tadi teh ai tadi mah pan pemilikna kijaid keur can diwakafkeunna nu ngawinkeun teh kijaid selaku wali geus diwakafkeun mah teu dimiliki
zatiah nama mun rek kawin kudusan ngawin kena wa yuzawijuha qadin jeung kudu dikawinkeun ku hakim eta amat kijaid nu diwakafkeun nya diwakafkeun aki bakal teh nu ngawinkeunna kudu hakim naib di urang mah nya naib tapi bidnil mauqufi aleh kudu aya izin ti ki bakar anu dibere wakafna kawinkeunna kasaha lahu teu meunang dikawinkeun kaki bakar nu dibere wakaf sanajan geus teu kamilik oge walalil waqifi jeung teu meunang dikawinkeun kaki jaid nu ngawakafkeun teu meunang kudu kanu sejen ka mas kadin teu naon kawinkeun aja gitu gitu teu naon ulah kanu mere geus sanajan geus teu kamilik ge walam dan ngawarauhi sira anal milkah ing satune ngamilik pirok batil mauqufi ing dalem zat kang den wakafkeun ala muayyani ning atase kang den tangtukeun au jihatin atawa arah sawiji ian takilu iku ngalih ya milka ilallahi maring Allah ta'ala hale maha luhur Allah ayan paku tegese pecat ya milka anikhtisosil adamiyina saking tangtune bangsa Adam kabeh palao sugila mangkalamun den tungkulkeun al masjidu opo masjid biamtiatin kalawan piro-piro banda wajabatil ujratu mangka wajib opo buruhan lahu kadue masjid patu soropu mangka den polahaken ya ujroh lima solihi kadue piro-piro kapatutan masjid alal aujahi ngatase kau kang leuwih kuku Bismillahirrahmanirrahim wa'lam jeung kudu terang anjeun kana naon anal milka pirok batil mauquf kana yen sanyana kepemilikan dina zatiah harta nu geus diwakafkeun yantakilu ilallah eta pindah jadi milik Allah nya wakaf nu mana muayyanin au jihatin naha wakafna ka jalma nu tangtu seperti ceki jadi kalau wakaf sawah ieu kaki bakar sakota atawa jihatin ka jurusan anu umum wakafna kaula wakaf ieu sawah pikeun fakir miskin urang pasarahan tasing kitu ge eta kepemilikan sawah pindah ka Allah ayan paku anih disosil adamiyina tegesna kepemilikan eta sawah putus tina ketentuan jelema ya gitu jadi status sawah eta geus lain boga jelema tapi nu Allah
masjid eta nu Allah sok disebut masjid nah disebutna rumah Allah cenah masjid rumah Allah hatina masjid imah anu Allah atawa al masjidu baitullah masjid eta tempat rahmat Allah gitu bisa lain masjid imah peragi Allah Jam itu makan. Jam itu mana? Masjid Jame jeung Goer Jame atuh beda nama ai Jame mah lobaan bener kieu hartina Masjid Jame teh masjid anu bisa nampung jamaah anu cukup pikeun Jumat gitu disebut kurang Masjid Jame gitu atuh sing leutik ge aya meureun 10 urangan mah eta masjid teuing masjid tetep statusna cara kayak itu kan musola masjid wae kan masjid wae kita masjid bahasana di wetan di lemur kan da di wetan mah di saatnya eueuh musola masjid kabeh gitu leutik gitu masjid pada Jumat gitu teta masjid Jame masjid gede sebutna musola lain kos di Bogor musola lama jadi bahasa berarti eta tahun masjid letik oge masjid ya tetep gitu hartina sa pakai etika ta model iya model sedikit pan mau katampung biar Jumat mah ya kecuali 40 urangna kiai kabeh bisa Jumat gitu gitunya pan 40 urang teh kudu bener kabeh gitu no 40 teh no 40 urang teh kudu bener kabeh gitu anak sanajan numpuk jamaah artinya pinu sama masjid pas dites teh kurang ti 40 wajib ngadoran atuh laju kumnang tadi tes atuh husnudon weh bira aku artinya sama si kudu iki kudu 40 acan ya gitu mentak sanajan pinu ge tetep sunah wae ngadoran lain berarti ngabatalkeun itu lain ya lain dan berarti ngabatalkeun Jumat lain sunah ngadoran ihtiyat ngaranna tadi rek leutik rek gede masuk masjid batu nu Allah tah laju musola jeung masjid atuh geus kapangi kurang kaliwat lain deui musola itu teh pake etika lamun dibeh ditu deui teh bewetan deui naon lain musola tajuk eta mah komo geus jang jauheun tamanya tajuk tajuk mah tajuk urang langar ai langar mah layakna di leuweung gitu dalangar oyag apalagi tempat zikir apalagi zikir leuweung dikanggan gebreg ti langarna juri geus yeuh naik gebreg kita sing katinihan aing zikir jadi aing geus aya bahasa wakat mah naon gen Allah contoh seperti masjid atau nu Allah taina kemalam aina masjid pinuh ku barang-barang disimpenan di dinya anu bogana da masjidna lega meureunnya teu kapae kabeh sebagian di luarna aya nu jigo albarasi sagala padahal itu tanah masjid gitu palau sugilal masjidu bi amtiati ya atuh lamun aya masjid dipake nenen harta banda pake gudang teh masjid nya da geus eunungeusian boga masjid anyar itu wajabatil ujroh maka wajib nu boga eta banda kudu mayar sewaan sanajan masjid eusian teu bisa kieu daripada atuh kosong dimangpaatkeun teu bisa pada nu boga masjid Allah ketika dipakai lain sholat teh
bake neuneun barang atuh wajib bayar sewaan lahu ka eta masjid. Najupan masjid teu beukian masjid patuh soropu lima salihihi maka eta hasil sewaan ti jalma nu neuneun barang di masjid teh kudu digunakeun kana kapentingan masjid gitu. Ya. Kecuali menentang di jero barang masjidnya faidatun. Udah ada penutupan pengajian pemuda ya. Mending riweuh. Nyate segala beus. Utai kilaiku faedah sawi. Waman lan utawi sapa huwa. Sabako iku dingin ya emak. Ila mahalin maring panggonan sawiji. Min masjidin saking masjid. Liiqra'i Qur'anin. Karena arah-arah macakeun Qur'an. Lain maca-macakeun. Iqra'. Au hadisin atawa hadis. Al ilmin atawa ilmu syar'iyin kang bangsa sara. Au alatin atawa alat lahu kadue ilmu sara. Au lita'alumi ma atawa karena arah guguru barang. Dukiro kang den tutur ya barang. Ao kasimai darsin atawa kaya ngarungukeun ngaderes. Bayana yadai mudarrisin ing dalam antara arep rorone wong kang ngaderes. Liwaparokolan pisaya eman ing mahal. Lia udah darapan yentah balik ya eman. Ilai mari mahal. Walam tatul lan ora dowo. Muparokotuhu opo pisahe eman. Biaisun koto akan sakira-kira pegat anhu saking eman. Al ulfatu al ya majama al alafatunya. Sopo piro-piro wong kang demen. Pahakuhu mangkoti hake eman bakin iku kang tetep. Liana lahu karena satu neikutep kadue eman. Gordon ana pangalapan. Bimula zamati zalikal maudhi'i ing dalam netepi mangkono panggonan. Dia lapad rapon yen tademen ing maudhi anasu sapa manusa. Wakila landen ucapaken apa lapad yabdulu batal hakuhu apa hak eman.
bikiami kan ngadege man wa atolu lan ando akan ya ulama pitar jihi ing dalam ngunggulaken nekil naklan apane alihan wa maknan lan dalil makna. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun iya hiji faedah. Dina ieu faedah arek nyarioskeun perkawis jalmi anu lebet ka masjid. Supe ka masjid ti heula tujuanana mah nah rek maca Quran, nek belajar Quran, belajar hadis jeung ajaban rek ngarekeun doa. Sanggeus kitu hayang ngising nya. Laju hanyat manehna kaluar heula. Tujuanna rek balik deui, bari teu lila deui. Nya, teu lila kaluarna. Ya, saukuran encan teu dianggap geus teu diala we ku batur ge. Karak bieu. Nu dimasalahkeun eta mun balik deuna ka jero masjid eta jelema hakna dina tempat nu tadi aya keneh eueuh. Bising sanu ngadiukan pan. Saur di dieu waman sabako ila mahalin. Jeung ari kijaet anu geus diheula menang tempat diuk di masjid atawa di majlis min masjidin likroi Qur'anin karena kijaet rek magahan Qur'an ikro macakeun magahan rek magahan Qur'an di masjid ge kalikeun dah atawa rek magahan hadis ka batur au ilmin syar'iyyin atarek magahan ilmu syara rek magahan rukun wudu rukun salat au alatin lahu atawa rek magahan parabot ilmu syara ka batur rek magahan amil jurumiyah salat auli talu madukiro atas sabalik nalen rek magahan rek belajar manehna di dinya arek ngaji belajar Quran belajar hadis belajar nahwu jeung sajabana au kasih maidarsin bana dai mudaris alikeun nya atawa arek kadengekeun doang mena mah kadengekeun doang gitu belajar henteu nya mena mah teu mawa kitab teu mawa Quran kadengekeun doang we dia gitu bari nut eta ge bae nunutan eta ge bae nunut wa parokohu tuluy eta kijaet teh hanyat didinya di tempat diuk nah tapi lia udai laeha ngan arek balik deui ka eta tempat tujuan arek nek balik deui walam tatul muparokotuhu bari kaluarna di masjid eta ti majlis teu lila deui sakedeung ukuran teu lila teh kumaha besun kotoan hul alafatu nya ukuranana sakitu saukuran ukuranna teh biasun kotoan hunya kayaning saukuran geus teu ngala kana eta tempat nguji ka jalma anu resep kana eta tempat ukuran anu resep ge geus ukuran teu diala we tah mah teu kitu tah henteu teu kitu berarti lila mun kitu mah itu teu lila imah pahakuhu bakin maka kijaet eta masih keneh ngahak kana eta tempat di masjid urut diuk tadi hak meh keneh teu meunang di anih ku batur teu meunang gitu teu meunang naon sabab
li anna lahu gordon pimu lazamati zalikal mauti lantaran kijad boga tujuan arek matuh didinya gitu. Mentak buru-buru geng bisi kieu pas kayaknya jam aing buru-buru ge sia duk dinya deui. Nah, gitu. Gitu nya. Abeh naon ieu hukum kieu lia lapahuna. Tujuanna mantak ditetepkeun hukum kijaid masih boga hak tempat eta ai teu dilamah kitu ningaleunana gitu. Lia lapahuna supaya nyaeta jalma-jalma teh nu sejenna ngabiasakeun cicing di tempat masing-masing ulah silih aneh gitu supaya gitu tujuanna mah gitu ya. Tapi baginunya menurutnya mah masjid ya masjid nu Allah sia ayo kumaha netenya mah ya wakila jeung aya nu ngabasakeun kieu yabtu hakuhu bikiami batal nage hak kijaya kana eta tempat ku sebab nangtung ge nangtung we na koyo ka tukang nyiduk geus batal diukan ku saha we tamah tah ceuk kaloib nya itu kaloib ikil tapi wa atolu pitarjihi tapi ulama seueur manjangkeun dalil pitarjih kana ngunggulkeun kaul anu nyebutkeun batal hak kijaid bieu ku pedah nangtung. Panjang deui lagi. Itu. Daib-daib oge loba anu mantuanana. Itu. Naklan wa maknan ulama ieu nyata manjangkeun na segi ngalihkeun cariosan ti madzhab Syafi'i eta ieu batal karuhan anu naon ngamanjangkeun segi dalil mah. Jadi sanajan eta kil seueur ulama nu ngabela. Nah. Jadi urang nyaho tah mun ka masjid lah pada gek wae gitu. Sian bogana eta bieu. Paimaran. Pun aku paimaran. Auli sholati atawa kadue sholat. Walau qabla dukhuli waktiha sanajan ikut tetep ing dalem sadurunge manjing waktune sholat. Hau qiraatin atawa maca Quran au dzikrin atawa dzikir. Wa parokon lan pisah man ing mahal biuzin kalawan udur kakodoi hajatin kaya nekani wudu wajabati dahin lan nohoni kangundang pahakuhu mangkau tihak man bakin iku kang tetep walau sobian lan sanajan iku bocah bisopil awaling lam barisan kang awal bistil kasolati ing dalem mangkono sholat walam yatruk lan sajan ora ninggal yakman ridahu ing solendang eman bihi ing dalem maha payah rumu mangkahara ala gairi ngatasé liyane eman al alimi kang weruh al julusu apa lungguh
Pihing dalam hal bingeri idnihi kan ora izin man aldoni ridohu atawanyana ridho man. Naam yes yahrumu in ukimat lamun den komatan asolatu opo solat bigai bating dalam waktu gaibe man wata solat lan patemu asupupu opo piro-piro barisan pal waju mangkau tei wajah kang kukuh sadu sopi iku nutupi barisan makanihi tegese panggonan man lihajati itmami suhupi karena butuh nyampurnaken supupi piro-piro barisan dakaraus nuturu ing kaol al adro'iyu sopo imam adro wa gairu lan saliyane adro'i palau kana kang maka lamun ono lawi kutep kadue man sajadatun opo sajadah pihing dalam sop payun himangka nyingkahkeun ya goer hota goer hidak tadi aing sajadah birijlihi kalawan sikil goer sepak menenya men goer ayar pak saking oranana yen tangangkat kenya goer aing sajadah bihakan rijli anil ardi saking bumi li alat tadkhula darapun yen taura manjing ya sajadah pidomanihing dalam tatanggungan goer. Bismillahirrahmanirrahim. Auli sholati asal kelamna kaditutu man sabako ila mahalin min masjidin li sholati man ariki jahid sabako ila mahalin min masjidin nungges diheula menang tempat diuk di masjid rek naon li sholati karena tujuan rek sholat nek sholatnya laju apa rokohu biuzin ya laju kijaid teh indit dieta tempat da aya udur teh naon kakode hajatin seperti hayang ngising hayang kiih au ijabati dain atawa nyaeta rek nyumpona nungunang undang naon ya riumeun pahaku bakin maka ari haki jahed kana eta tempat diuk maena di masjid bakin eta henteu leungit hakna aya keneh nah dosa tu pendatang nage can loror can tadi jam 11 walau qobla dul waktu sanajan ke jedasupna can datang waktu sholat itu dah waktu sholat hanya dah yang ngisi tetap teleungit hak kan eta tempat au qiraatin man sabako
ila malin min masjidin likiraatin ari kijaed anu geus diheula menang tempat diuk di masjid karena rek maca Quran al zikrin atau rek wiridan ngus cemlu we di mana wiridan waduh diuk di wiridan kilo gimana setungkul ya orang es itulah jalingan wa paroko tuluy kijaed indit eta tempat diudin ku sabab aya udur seperti kosbil ka kode hajatin kena hayang kaberatan kahampangan paku bakin maka hak kijaed kana eta tempat diuk nu bieu bakin eta masih tetep teuleung kumaha lamun diuk abdak leutik jajaran pengharupna deui nya walau sobian fi sopilawal pitilka solati nya sanajan eta kijate budak leutik cicing di jajan pengharep nana salat eta pangheulana tetep teuleungit tempatna nya ieu budak leutik ditarik tukang ulah salah si aki-aki paneriwae kebetulan ku budak ulah budak leutik hak manehna eta hak mana ya sehingga keluar heula eta budak teu leungit hakna nya itu tapi ngahak oge pitil kasolati na salat nu eta wungkul salat engke asar atuh panerima tuh paneuri we kitu untuk ieu tadi lohor pangladinya tah asar sia tadi aing lohor di dieu teu bisa salatna eta wungkul teu leungit ge hakna waktu nu eta engke mah atuh ganti salat kumaha nyeun sak deui sanu teh heula kitu pitil kasolati salatna eta wungkul gitu kumaha da eta si jad keur waktu ini teu neundeun ciri sugan ngecagkeun kopeah di dinya eta solendang gitu wa ilam yatruk ridaahu fihi sanajan kijaid keur waktu indit teh nya teu neundeun solendang di tempat diuk manehna sing kitu ge nalika balik deui hak kijaidna eta tempat diuk teu leungit ku sabab teu leungit hak kijaid payah rumu ala gairihi al alimi mangka haram kanu sejen ibakar al alimi anu nyaho yen eta teh tadi tempat diuk kijaed nya nyaho yen si jaed masih ngahak kana tempat nyaho haram al julusu fihi nu sejen diuk di dinya haram ya bar masjidnya haram diuk di dinya bigori idnihi lamun eueuh izin dikijae aikionam ceuk ieu ya aing diuk di dinya heueuh teh ngada kita oge sian kitu on gitu nya adoni ridho atawa ki bakar diukna tempat kijaid 75% bakar ridhoeun dah ridhoeun masjid ieu mah kudu nyaho nah tah eta teh naon ngaran kitu mah jelema nu kukuh aing mentak ti heula ge nyirian hayang napang hareupna kitu keluar sakedeung diindit ku batur tah bisi kitu haram eta haram sing masjid ge naam bener cenege nu sejen haram ngandih tempat kijaid nu eta na salat nu eta tapi ukimati sholah pi gaibati tapi lamun salat geus dikomatan pi gaibatina waktu kijaid eueuh lila modalna gitunya itu aju kaburu komat wata solati supupu bari barisan geus rapi ya barisan sakabeh baik geus rapi kabeh kajaba eta tempat kijaid diuk can aya
geus komat euy kijad can balik deui ieu. Tah mun kitu mah fal wajhu sadu sopi makanihi, maka ari kaul anu kuku eta tempat kijad kudu diandih dieusian dihajati nami supup karena butuh minuhan barisan salat lantaran bisi jatuh kana makruh berjamaahna kusabab aya ngolowong di hareup gitu. Eusian lain salah nu eusian kitu mah. Salah sia modalna lila. Sia minggu mun ngomong teh masjid mah teh eusian. Atuh sia lah modalna panjang berentaina. Lain salah lain sanu kaluar tah mah, lain sanu ngeusian tah mah. Laila teuing. Dakarahu adroi wa gueru kana kitu tah nyarioskeunana Imam Adroi sareng nu sejena. Kumaha lamun kijad moal sajadah sajadahan di dinya. Ngampar sajadah kijad di dinya mehna kaluar. Tah sedengkeun ieu geus qomat ieu. Nya kijad can balik deui ieu kaluarna lilakihna. Matang kitu. Aya sajadah manehna dinya tinggalkeun. Walau kana lahu sajadatun tuluy lamun kijad tenenen sajadah di tempat manehna nya mangkaning salat geus qomat ieu kijad can aya keneh wae payun hiha birijli min ghairi ayar pabia anil adi maka kibakar anu rek ngeusian eta tempat kudu ngeserkeun sajadah kijad tong dipake eserkeun sajadah kijad ngeserkeunna kumaha cana birijli ngeserkeunna ku suku ngeserkeunna ku suku min gari arpaah tapi ulah ditendang nya ulah nepikeun ka ngangkat tina taneuh nas tempat eserkeun ulah tepi ka ngangkat gitu launa eserkeun betotku suku ulah kuleungeun deui ku suku tanah ge beh naon eta meni ku suku kitu bari tong ngangkat li alla tadhula pidomani supaya eta sajadah ulah aya na tanggung jawab kibakar nalika leungit bisi kabeneran anu bagus amat sajadana jeung diimageunna ya ku kibakar dijiwir tadi ngangkatkeun eueuh tanggung jawab kibakar ai kitu mah ku suku di beton teu tanggung jawab nya sidik jari eueuh eta mah Tekasup nyopot tapi ai ngapung mah tetep sarua ai ngapung disepak tika ngapung atuh sarua ketika leungit tanggung jawab tanu nyepak gitu dan gari ayar paha anil ardi ulah teu tika ngangkat gitu ngeserkeunna ya, subhanallah tepi ka kitu ama julusuhu wallah